di kebunnya. Coba kehendak Bella. Dwi ningali temuna tak? Duka jangan temendak. Kamananya? Untuk salah makan di kebon. Karena entah di kebun kermacul tah. Manya neneng keur macul keur ngoyos meureun. Iya deh ngaco, menya ngoyos di kebun. Coba gue tingali ke kebon. Ih, temuna geus tinggalna serangan bae. Mantus di payun. Mantus naon atuh teh? Entah mantus naon, hanya hoyong menyendiri. Oh gitu, aya tuh urang ka pondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, karena ke diomongkeun panjang umur temuna. Ngomong ke naon gitu? Entah ngomong ke naon, ngan tak kadele-dele be. Oh, kirain mah keur ngomong ke naon gitu. Punten nya ti payun ka luhur. Mangga. Eta temuna kunaon gitu. Duka aja tadi serangan bae kapanggih di jalan. Oh, aya naon nya si Ganu keur galau bae. Meureun keur galau mikiran kabogoh. Emang tamuna bogaan kabogo gitu. Boga meureun indah jabatur normal emang maneh teu boga kabogoh. Ngena bae. Geus ulah ribut. Yang nular aku bae boga kabogo. Kita udah intip temuna yuk kernaon. Oke senior. Surat cinta meureun. Pantesan ti tadi kadalina galau-galau. Meureun nya. Iya urang tinggalkeun. Kamana deui cemuna? Hendak kaca hilang sakedap. Oh, mangga. Coba yuk urang ka jero.
Tete Wita mau naon? Oh iya surat. Cia nu susuratan. Terus dan boga kami. Boga saha atuh? Kepo. Kamana ieu? Aya nu nyandak gitunya. Pasti nama disangka surat macam-macam ya. Coba ditanyakan ka Mesejen. Jangan sesuatunya. Kok tahu sih? Neangan ieunya. Kok ada kita sih? Coba bacakan sih surat naon itu. Oh, yang naon itu? Atuh muhun lah. Untuk hati yang bimbang dikala sepi menerjang, kupasrah jiwa ragaku padamu, hanya kau yang membuatku tenang. Dikala rindu datang untuk Al-Quran sang penerang. Oh, surat jeung Al-Qur'an, surat teh surat jeung Kang Asri. Boga meureun indah jabatur normal, emang maneh teu boga kabogoh. Ih, malah sorry sih nama. Ulang wakas. Ulang. Yap. Ya.